Cek cek jiwa lupa. Assalamualaikum. Salam. Tuh. Di mana, Bang? Tuh. Assalamualaikum. Saya acurna itu. Itu inventaris. Inventaris. Umur Pak RT, ieu teh saya di Kopajat. Aduh. Komando pasukan ngajian hajat. Nah, saya teh di bagian ngangkut kursi. Alhamdulillah terus beres. Sejak laporan, saur Bapak hajatnya langsung we menghadap Pak RT. Cina da idangan sareng parawanten mah tos dititip ka Pak RT. Oh aya. Siap. Kasih ambu. Eta Perintah masalah. selanjutnya siap. Ini Gitu cina Pak Jat. Aduh. ini siga nu beungah gitu ya teh. Eta mana dulur? Dulur mah Balad teu dibawa. balaca. Balad hancur madrem. Si ising gitu. Ieu balana ieu. Oh, itu ngapain membawa center? Ini mau aja menyebutin-buting. Kan beres beberes tadi teh ngakutan meja. Ka kolong Ya, kan. siap. Oh, nya poek katanya. Di tadi teh dinu hajat nu kawinan kamu tadi kan bagian di dapur Pak RT. Entu. Iya we, iya nanti maturan iya canoli. Nah, kan. Maturan ngeureuyang canoli we gitu biasa. Tadi teh dinu hajat sama memang tengah hadiran di hareupeun panganten gitunya biasanya ngajaga di hareupeun jalan biasa jeung CS gitu Ya. Indrem gitu nya tah kadangnya hawar-hawar Pak anu nyarenkeun Nya. keur mah sorana halimpu gitu nya eta mah bahasana Pak Kan Ari Ade gitu, siga nama da anu ngulik kana basa namanya Ya. si basa teh diulik. Henteu kan ukur nyarita teh padu ngab hungkul atau biantara teh padu ngab atau komo anu ngan ukur misalkan cabutan mah leuheung mun cabutanana boga sakieu sama mehna. Kadang-kadang kan dina biantara teh kan kahiji geumpeur, tah kadua meureunna komo lamun di sakampung mah aya pepotongan aya naon lah gitu bising kan da eta teh ngaruh aya calon pisan. mitoha itu. Aya calon mitoha komo lamun aya anu ieu mah aya anu herang-herang gitu mah terus rada ngagegebegan Bener, gitu. eta tah. Tapi kan anu biasa mah anu bisa nguasai dirina gitunya jadi kecap-kecap anu keluar ge geunaheun we komo deui lamun misalkan biantara teh teu sakadar biantara aya oge biantara teh teu cukup ku ngabereskeun pasoalan biantara tapi ditambahan ku senina senina biantara mah aya dina mamanis basa jadi aya mamanis basa gitu. gulaan gitu. Tong gulaan nih maksudnya kurang lebih dikitulah ngarah manis basa teh kumaha ngarah merenah kadanguna kan kok kusarea teh ieu mah meni merelek ieu mertela kembang boleh jaba wah gitu kan. Nah, ngomong tentang manis karena jadi tampil heula. Ya mang Meni apal gitu ya, kopi. nya atuh Pak RT mah kosong tuh da aja. Bener tampil ya. Apalan ya saya mah. Dia bawa urut saya mah nu kamar. Tiis teh. Ya besul. Kadang lamun rada hanyir eta beda deui urusanana. Tak itu alamun nyaritakeun soal biantara anu ngabedakeun matak genahna teh nyaeta aya dina mamanis basa. Mamanis basa teh nyaeta urang mere basa atanapi kalimah biantara teh digenahkeun gitu supaya enakeun Di acara nu formal gitunya, terus sakral gitunya. Jadi untuk sakadar gitu kan. Pantas kebayang saya teh sempat ngadeng ieu Pak RT ayo Bagito, ceritanya Bagito teh manggung di hareupeun presiden ti heula cenah.
eta mah MC-na. Ya, demikian tadi cenah abang tentara itu. Demikian tadi penampilan dari adik si Pak. Selanjutnya Bagito, mangga. Ya, jadi Eta lurus. lempeng gitu nya. Da nya lamun tujuan anak karena humor mah mungkin abis Iya. karena humor, tapi kan tengenah lah bebeledagan gitu teh kan mamanis basa menjadi si basa teh dirarangkeun ku kalimah-kalimah anu matak geunaheun kadanguna kitu kesarean teu ngan sakadar nyelesaikeun masalah eta hungkul. Tah kunaon wae tapi sigana mah kulantaran ieu teh kontennya deung dibuka heula atuh ngarah para wargi sadayana urang ngebahas eta mamanis basa dina Biantara. Biantara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau di Sadayana, warahmatullahi saya dari Kopajat, Kop Pengaman Wajat. Gitu. Dedang ngetayana wilujeng sumping deui di Padaringan Channel terus laminya. Terus lami. Sebera tahun sasi. Kunaon opat sasinya eta malah. Biasa nepangan deui para pamiharja Sadayana simkuring benten aya nama Pak. Terus aya namanya. Oh iya. Aliando. Simkuring Aliando ti Kopajat sarengan ku Pak RT Uden. Sejak nyangakeun salam silaturahmi ke sadayananya doh tos rada ieu nya rada tebih gitu. lebih gitu lah. Jadi punten bilih aya pecaletot gitu. Terus lami gitu iya. Mohon para wargi sadayana ieu teh mitombayan deui kana konten enggal margi kamari diisi heula ku konten-konten anu short aya tersaya ieu lah tapi anu sistemna podcast kieu mah insyaallah nembe deui mudah-mudahan kapayuna teh dipanengan kalancaran ku nu kawasa gitu kayaknya saha nu kawasa teh sanes Prabowo Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngomong naon teh tadi mamanis basa. Jadi dikumahkeun teh si basa teh supaya Ngeunah ya supaya manis. Para wargi sadayana dina utamina dina Biantara sapertos tadi anu dicanakeun ku Kang Aliando ya teh. Terus Dina Biantara mah urang teh kan upami misalkan urang lempeng-lempeng wae nyarios teh narunutan. Narunutan. Naon itu ngomong naon kamu jeung bari jeung teu pararuguh mah kitu nya kan papaliut balik deui muter gitu kan besok sanaos singkat namun kalintang untuk eta. Tapi upami anu biasa Biantara mah aya anu kecap-kecap anu ngajadikeun acan nu ngajantenkeun eta kalimah-kalimah teh raoseun da anggona sapertos misalkan nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna. Dah, ciga eta teh kan sebenarnya mah eta kalimat teh ayeuna waktosna lah gitu kan. Tapi lamun ukur ayeuna parantos waktosna teh enakeun. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna. Seueur teh eta kalimah-kalimah ieu kalimah-kalimah anu dinaunkeun teh. Mamanis ngaranna. Mamanis ngarah kadanguna kudu ngadangukeun teh raoseun gitu. Kan tadi teh sekarang waktunya. Nah, tadi teh nitih wanci teh pas ayeuna waktuna gitu. Nitih wanci teh mamanisna teh. Mamanisna nitih tapi ngahiji nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna eta kan lebih kana ieu Purwakanti kan nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna eta mah nganggo Purwakanti kalimah-kalimah nu diieukeun disusun nganggo Purwakanti. Dipurwakantikeun. Dipurwakantikeun teh tungtungna sami a gitu. Mun hungkul. Oh, sip. Dipurwakantikeun. Gitu. Jadi eta teh basa anu dina Biantara teh ulah sakadar dicarioskeun hungkul bahasa-bahasa anu lempengan lah. Itu dadung ngadangukeun teh seueur ngarah janten ilmu, ngarah janten ngahibur oge. Da raoseun upami misalkan ayeuna kieu aya kalimah misalkan henteu hilap
sholawat miwah salam mugia dikucurkeun dikecerkeun tur dikocorkeun. Tah eta kan dikucurkeun dikecerkeun dir dikocorkeun ka junjunan alam tah. Dengan ukur mugia sholawat miwah salam dipasihkeun misalkan ka Rasulullah kayak gitu, tapi dikucurkeun dikocorkeun tur dikecerkeun. Nya nu bisa ge teh sawios Teu tiasa tiasa oge mung supaya manis. tah eta na aya fungsi nama manis basa teh di dinya gitu. Jadi si ieu teh si kalimah teh enakeun. Berarti tadi teknikna teh aya anu di murwakantikeun. Aya anu kahiji mah biasana nganggo paribasa. Tah di paribasa. Paribasa engke lah urang guar sehiji-hijinya aya ku babasan. Salarasna mah tos aya dina ieu teh paribasa tos dibahas dinu konten saat kapengkernya. Babasan tos dibahas ieu aya anu ku Purwakanti, Purwakanti aya oge anu ku sisindiran atanapi paparikan. Tah eta ku opat eta we entos gaduh ku opat eta oge tos kalintang eyeubna gitu, kalintang saena misalkan namun urang asal merenah gitu si ieu na teh si nyimpenna teh ulah nemkeun ka nyaritakeun sanduk-sanduk menta hampura make bahasa misalkan penutup misalkan kan teu nyambung tah urang teh udah kedah ngartos oge kana kalimah-kalimah mamanis anu ku urang didugikeun sing leres gitu. Sok atuh urang teh teu hiji. Kahiji misalkan naon? Misalkan aya kieu Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Eta teh kaikhlasan eta teh. Eta ngangge teknikna anu Eta mah Balumbang Timur eta mah biasana paribasa. Paribasa Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Eta mah biasana upami dina biantara terus urang teh Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan nyaritakeun kaikhlasan anu biantara eta mah. Misalkan narima ieu narima panganten. Terus ditarima ku ieu ku panganten istri katampi si calon ieu teh si calon itu kan Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Dengan ukur ditampi geus we teu kitu. Nyanggakeun teh geuning saluhur. Tanya biasanya kan kalau nyanggakeun kaluhur sausap rambut, kahandap sahibas dampal, ambekanana sadami, nya siga kitu kan nya. Eta teh kecap-kecap anu mangrupakeun mamanis basa. Tapi jika mah panginten anu tadi kan aya kecap mamanisna, berarti kecap mamanisna ge geus lumrah gitu nya atanapi urang bisa nyieun sorangan teh. Biasa ngadamel nyalira mung biasana anu tos mafhum di ieu mah kalimah-kalimah anu tos biasa kadang ku ieu ku warga atanapi memang tos beredar di masyarakat gitu seperti tadi kan Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan eta mah da geus teu tiasa digentos deui kuno sanes. Misalkan Balumbang Wetan teu henteu. Padahal timur teh bahasa Kamalayan nya. Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Jadi istilahna mah memang eta mah geus teu tiasa dirobih gitu. Misalkan nu sanesna deui, misalkan aya misalkan lamun urang punten pribados Jabung Tumalapung. Nah, Jabung Tumalapung teh seolah-olah maksakeun ngiring ancrub gitu. Ngiring ancrub karena eta acara misalkan kulantaran manehna kapilih jadi anu biantara nya eta kan punten sejak Jabung Tumalapung. Sejak ancrub ngiringan kadinya gitu. Eta teh kan sanuk-sanuk sebenarnya mah kan kadituna teh biasana mah kan ampun paralun anu kasuhun hampura anu ditedak. Eta teh kan bahasa-bahasa tah anu karari itu eta teh ampun paralun anu kasuhun hampura anu ditedak. Eta teh kalimah-kalimah anu mangrupikeun mamanis. Mamanis bahasa teu sakadar menta hampura teh sanuk-sanuk we tawakup we hungkul teu, tapi nganggo bahasa anu entos aya di masyarakat, tapi eta masyarakat eta si kalimah eta teh mangrupikeun kalimah anu geunah kadanguna gitu ku sarerea. Tapi nama kadang dengan
simkuring pernah nyarenkeun nya langsung ngopalkeun gitu. Udah beledak tuh dia tuh pakai bahasa Indonesia. ya, ya kumaha. Langsung ngaruakeun jurus ciri sada bumi cara sadesa jadi itu mah bahasa Indonesia wayahna dina bahasa Sundanya. Nah, gitu. Eta kena gitu. Soalnya geus ngapal. Entong ka bawa ku itu. Lamun kita lapor bahasa Indonesia, bener saya ngapalkeun bahasa Indonesia. Ya misalkan ieu mah lamun urang nyaah kana bahasa Sunda mah nyanggeus bahasa Sunda. Kan gitu, kan raos pisan pan. Itu bahasa Indonesia ka urang ka Malayon, ku urang dijawab kumargi ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sajen tepak lain igol. Oh kan eta teh mamanis bahasa teh dina paribasa tapi jadi mamanis bahasa kan genah pisan kan masuk masuk laras pisan kan itu teh ngejeblagon. Kumargi ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana lain tepak sajen igel misalkan kayak pan eta mah artina mah kan boga ciri khas masing-masing eta rek bahasa Indonesia terserah gitu kan orang bahasa Sunda lain dan telepat itu ge nganggo bahasa Indonesia nganggo bahasa Kamalayon bahasa Indonesia bangsa urang urang oge bahasa Sunda bahasa urang kan biasana bahasa Sunda mah kena kana hate ta eta sapotos eta kan ciri sabumi cara sadesa eta teh kan istilahna kecap-kecap anu lebet kana mamanis. Ajang Indonesia. Misalkan aya deui celik putih celak herang. Murni eta teh. Jadi misalkan urang teh nandakeun naon anu katarima ku urang teh bener-bener aya tina hate anu pangbersihna gitu. Eta celik putih celak herang. Beda jeung ieu benernya Caina herang. Laukna beunang beda deui ya. Laukna urang pais. Beda. Tak gitu. Misalkan aya oge kan urang lamun nunjukkeun waktu misalkan cunduk waktu ninggang mangsa. Eta teh cunduk waktu purwakanti kan? Nya. Ninggang mangsa nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna eta kalimah-kalimah anu mamanis hukum. Betul soang mah lain ini cunduk waktu ninggang sirah. Eta mah beda deui eta mah ngaruksak eta mah. Cek si Anto teh ninggang mangsa kaetan ninggang mangsa. Kata mah kudu aya duaan. Dia menyarankeun ge duaan teu nanaon. Oh, teu nanaon. Tak kitu kan. Ngan ya kan kurang hit non kurang teh kurang sakral lah. Kurang sakral. Nge-MC-an mah teu nanaon meureun. Nge-MC-an hukum mah tapi lamun jang nyarenkeun atana nampi mah salasna udah seueur sih nya anu nganggo humor oge. Tapi ari anu humorna merenah gitu kan. Guru ngaji saya ge pada pengantin teh geus warabu pabesan-besan. Jadi nyarenkeun didinya nya saya nu nampi. Saya main nama hiji rek nyerenkeun atuh. Tema lang teh kitu nampi mangga ditampi. Atos siga kitu tah. Aduh ampun ya. Ngaruksak eta teh ngaruksakan aduh tetekon eta teh ku urang mah hayangna teh hayang hikmat gitu nya dina acara hajatan teh. Caletuk teh kan ku anu geus ya eta tapi kan seni oge sih, humor seni terus memanis bahasa ge. Aya tempatna lah eta ge pada sabadami heula bro tu badai maju. Aya gitu anu nyarenkeun teh mau siapa mau catatan kudu pas dibuka ku teh kana panjang gitu, berarti catatan hutang. Ada calengkeun teh nya gitu bade nyarenkeun di lu salah pramut saudara atos we. Ari catatan. Ai catatan panjang ngagebay tapi ta eta kadang-kadang mah catatan oge teu kabaca. Kulantaran naon? Kan siga tadi disebatkeun kadang-kadang misalkan boa aya metoha keur nongkrong. Moal bisa kamu lamun diapalkeun teh sakata per kata. Wah, eta mah. Mun maca, manaheun kitu. Wah, ribet. Eta mah butuh loba ngadahar uyah. Makan asam makan garam.
kudu seueur pengalaman nu kitu Ya. mah. Ku seringna urang nyarios di payunan Mustami, da mungkin lama mungkin sering, mungkin saya atuh nyarios oge. Henteu sakadarna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cag we. Naon itu sok sanaos itu kan sok sanaos pondok kalintang gitu kan. Nah, tak eta gitu. Tapi dina utamina dina biantara nya memang biantara teh aya oge dina ieu dina bag-bagan pelajaran dina kurikulumna biantara. Tapi da henteu aingan ukur diajarna sakali dua kali mah. Komo bari jeung teu ngarti mah. Tah eta inti nama eta. Eta teu ngarti da jadi teu puguh we gitu kan. Soalnya kieu kan ari ieu mah ari biantara nganggo nu kieu mah sanes mau ukur bahasa anu biasa dianggo dina paguneman gitu kan. Dina paguneman nu biasa, tapi kadang-kadang pun ieu bahasana teh rada araraneh oge pan. Ya. Nya kadang-kadang mah kirang-kirang ka ieu, kirang istilahna kirang ka hartos upami anu teu biasa kana bahasa Sunda gitu. Upami misalkan di anu tos biasa mah oh iya eta teh bakal kadinya gitu. Sekan seperti tadinya misalkan caang bulan 14 jang nyaritakeun misalkan jang nyaritakeun bungang hate gitu nya. Kaikhlasan siga caang bulan 14. Caang bulan 14 kumaha kan, tapi nahan teu disebutkeun henteu sacaang tengah poe moreret gitu. Yo. Serap. Dah. Padahal kan caang nyebatkeun caang mah pan. Caang bulan 14. Caang tapi nyeni gitu. Henteu ngan ukur. Caang bulan tengah poe. Caangan caang panon poe tengah poe. Oh, begitu ka mana we gitu. Teu aya di ieu na. Misalkan kadang-kadang aya oge kieu anu tos biasa mamanis basa oge dina biantara teh sok kadang-kadang ngadak-ngadak ngeblank gini. Nya. Kantos nyobian ngeblank. Sering. Da leres eta teh anu ieu mah kadang-kadang ngeblank. Kadang-kadang kun urang disiapkeun teh bakal kieu bismillah nu janten sekar pangiring catur. Misalkannya nu janten malati ati, nu janten tarate hate. Eta teh kan kecap-kecap naon istilahna kecap-kecap anu dipake mamanis. Mamanis ieu biantara. Malati ati kesana teh seungit gitu nya. Malati dina jero ati, tarate hate. Pantesna teh endah gitu kan. Eta nyebutkeun bismillah hungkul dan teu ngaku bismillahirrahmanirrahim teu kitu hungkul. Bismillah nu janten sekar pangiring catur. Nu janten malati ati, nu janten tarate hate. Tuh, eta teh kecap-kecap anu salaresna mah lamun ku urang dititenan teh kanu ngadangukeun oge ais. Nah, iya mah rada enten gitu kan. Rada nemrang gitu. Nah, gitu. Seueur teh lamun urang dina biantara sok sanaos dina paguneman mah jarang nya, rada langki nya. Ieu oge. Rada langki dianggo ieu komo obrolan ayeuna namanya gitu bahasana bahasa janda, bahasa ieu sederhana gitu. Loma lah nya. Nya bahasa loma. Terus kan henteu mau ukur dina paribasa kan mamanis teh kan aya oge misalkan dina ieu nganggo sisindiran kadang kan atanapi nganggo wawangsalan misalkan jagong tuhur meunang munun bagea wilujeng sumping. Eta teh wawangsalan kan? Ya. Misalkan iya teh calon panganten istri dongkap panganten pamoget dongkap teh kan disambut nanti pan ku wawangsalan jagong tuhur meunang ngunun sumangga wilujeng sumping. Jagong tuhur meunang ngunun teh naon? Emping. Tapi jarang langki lah disebutkeun emping teh kitu kan.
Jagong tuhur menang ngunun bagea wilujeng sumping. lain tina melio emping. Aya emping ieu oge, emping non emping jagong oge. Henteu mu ukur tina. Nya da sakurang pernah tangkil. lamun dina kayurupan sapoe make eta. Cing ceuk meuli jagong menang nyunun. Jagong tuhur menang ngunun. Apalagi teh di baledog. Naon cita. Tapi da leres eta teh istilahna dina wawangsalaan sok dianggopan gitu kan. Berarti meureunanya Belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Tuh, bisa jadi misalkan si kuring di lembur masih kena aya anu ngajampe nu ngukus gitu. Kadang si eta teh eusina teh ya si nate kaos tadi Bisa jadi. misalkan bismillah jang jawokan. nya Jang jawokan kan, jang jawokan mah sanes nyanak tina bahasa Arab. nya Ini gitu bahasa Sunda anu ya, misalkan anu tadi buhun pisan gitu. bismillahirrahmanirrahim dibaca teh tadi geuning nu mustika tahu. karar itu meureun peuleun Siga pelet gitu kan, pelet oge kan karena itu kan. nya Asih aing si herang dangdan matak kan itu nanti gini gitu eta kan gitu mana para pamirsa nu beli nu terang gitu nya gitu. Eta dina ieu eta dina wawangsalan. Misalkan atanapi misalkan dina sisiniran oge sok aya geuning nya. Saninten buah saninten di parapatan biasana mah mau kanggo nutup hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Sapertos kitu eta teh anu tos loma dina eta sisiniran nu tos loma dina kahirupan orang Sunda. Eta saninten buah saninten teh si kojo atuh. Si kojo atuh da seueur malihan urang tiasa ngadamel nyalira gitu kan lamun sisiniran. geus saninten wah geus barungah Geus tareng ngoah ya cenah. padahal lamun geus terakhir tamun terakhir eta mah pasti lila keneh hadir Lamun ieu mah lamun dina doa mah robana atina biasana ka dina teh gitu. mun lamun nyaran Terus, salah jeungna tahan pun lila keneh tapi mun geus saninten tah tareng saninten di parapatan. Seueur pisan eta teh nya kalimah-kalimah anu ieu, kalimah-kalimah anu dijantenkeun mamanis kana biantara atanapi bamanis dina nya biantara sih nya nu seueur nganggo kitu mah kan raoseun pisan biantarana biasana mah dina nyerenkeun, dina nampi atanapi biantara oge dina biasana mah biantara di sakola oge kadang-kadang sok nganggo kecap-kecap gitu. Mung rada langki henteu saendah lamun anu nganggo biantara dina nikahan. Sok da rata-rata langkung raoseun pan ieu mah kan panginten karaos pisannya ku urang oge misalkan lamun urang ngadangu anu biantara heug entep seureuna leres. Bahasa Sundana leres. Komo ieuna undak usuk basana laras. Mau ditambihan ku mamanis basa. Lengkap atuh. Lengkap pisan tah anu tiasa kitu teh tos langki. Anu tiasa kitu lengkap basa undak usukna laras. Undak usuk basana terus entep seureusna laras. Di mamanisan ku mamanis basa. Anu laras oge. Ku babasan, paribasa, ku Purwakanti, ku sisindiran. Atuh hade pisan gitu tah. Malihan ayeuna mah mudah-mudahan oge kitunya kan dina YouTube tos seueur geuning nya anu ieu biantara teh dieukeun dijantenkeun hiji bagian konten anu justru tujuanana edukasi. Bahasa Sunda nu leres teh kieu gitu kan. Biantara anu geunaheun teh kieu. Komo kan biantara ditukangeun kacapi, di kacapian gitu kan. Nikmat pisan pan. kan tukangnya. Oh iya, ngante di sana kacapina. Tak kitu Kang Wawo. Ada pisannya berarti bahasa Sunda ieuna naon beungharan. Tapi tadi sok sanaos urang ngapalkeun gitu nya. Tapi tetep pami teu dibiasakeun ku nyarios bahasa Sunda mah rada repot gitu nya. Jadi nya ayeuna mah prungeul we
non diajar nyarios gitu kan tong hariwangku kasar. Ya. Deurwe lah ayeuna mah diajar bahasa Sunda kesugan misalkan dina urang nyarita ku waniku nyarita ku bahasa Sunda. Lamun aya nu lepat, aya nu ngalalempeng gitu. Upami kasar aya anu ngahampelas. Gitu. Da istilah nama bahasa Sunda mah bahasa pakeun. Bahasa pakeun sok sanajan misalkan kauninga ku urang bahasa Sunda memang rada sesah dipelajarina tapi eta teh tantangan ka urang. Ya. Saking kubeungharna eta teh bahasa Sunda teh gitu. Saking kubeungharna jadi rada eueuh pisan dina paribasa, dina istilah, dina sagala. Nepikeun ka misalkan kembang anu ayaan ngaranna ieu, anak anu ngaranna ieu. Kan dugi ka kitu kan beungharna bahasa Sunda. Dina manis basa oge. Tahu seueur pisan. Mangga ke urang silih eueuh ban, naon wae mamanis basa nu aya. Oh di abdi mah di daerah abdi mah kieu gitu. Di janten kawruh kang urang sadayana nya gitu janten namihan wawasan gitu. Eta meureun. Nya muhun. Kalayar sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu. Terus harta sumangga tambih lumayan lebet ka saya mah henteu. Tah eta siga kitulah istilahna. Mamanis basa teh lah tah kitu. Pamirsa, mangga. Oh gitu. Tah gitu. Jadi intina mah sate acan kana mamanis basa urangna kedah terbiasa heula ngangge bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Pami diajar bahasa Sunda. Terus biasa nangke pami diajar bahasa Inggris mah kedah nyeuran vocabulary na heula. Nah, jadi kayak ngayetna ka mana gitu. Soalnya tadi enak kan seueurnya di konten-konten anu ngayekeun yeuh non biantara nu saya kayak bahasa Sunda mau bahasa. Komo mun ditulis kata per kata, kecap-kecapna. Mun nu literal macam gitu tah. Macamnya mah kayak kaki truk saja tuh kemana Tapi pami orang terus biasa gitu aya nu pakuat yang pakai tuh ka dieu lompatna ka dieu enakeun gitu nya gitu. Pengalaman kanggo ieu mah kanggo misalkan ayeuna urang ngawantunkeun diri nyarios ku bahasa Sunda urang tinggal nya tadi nyeuran vocabulary misalkan cik dinten ieu mah rek ngajar ngaran sasatoan maung hayam misalkan kan seueur pisan pan misalkan kelenci, gaang, kasir, seueur pisan kan, turais, tongeret, eta seueuran karena itu teh, eta kayak eta karek sasatuan misalkan pindah karena ieu, misalkan karena sayuran orang Sunda pan, sosin, kangkung, saladah cai, saladah bokor, bonteng deh, gitu. Ngalih deui kana naon misalkan ngapakeun dinten ayeuna misalkan bumbuahan misalkan aya manggu bahasa Sunda kan manggu teh kan manggu aya buah teh orang Sunda mah buah teh mangga aya mangga teh manggu mangga teh silakan jadi kumaha tuh gitu buah-buahan misalkan bumbuahan ieu diapakeun poe insyaallah geus sok. Misalkan aya diajar kana robahna suku, ditajong, tiku dawet, dicongklok, dicungkir, dijumpalik. Tah, pamitos ieu dina ieu lah dina konten Padaringan channel terus di ieu di sayogikeun kantun urang ieu banana. Itu geuning Mang Ude. Gitu ya. Mang Ude. Kitu geuning Pak RT. Tersilap. Tuh masyaallah geuningan jadi ayeuna urang paratos diajar di mamanis basa. Tapi tadi ya mah panginten khususna kanggo biantaranya gitu. Mohon kanggo di biantara. Ya teraos cenah jual meuli emping teh. Meuli naon tadi teh? Eta. Meuli jagong gitu. Jagong tuhur menang munun. Sumangga wilujeng sumping. Tah gitu geuning pamirsa, alhamdulillah nami hade kawor urang ayeuna. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo para pembelajar nonton. Mangga ya deh teh. Ya cekap cepet orang tutup wae orang pungkas wae ku hatur nuhun parantos mancot ti kawitan ugi kalekasan
bobosa panon carang sapa kana dagung cukup lumur jembar pangapunten ti para pemirsa sadayana sapalnya. Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.